Sirawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran Ki Buyut Ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Waktu anu lumaku terus marengan rengkak paripolah sakumna insan anu magelaran di alam pawenangan. Wanci anu pilih genti antara berang jeung peuting, mapaesan jeung ngeusian ciciren ayana kahirupan. Sanggeusna ngaran Ki Buyut Ireng rumpak caringin di buruan. Geus eueuh jalma anu nyebut jeung nyaritakeun deui bareng jeung majuna waktu anu ti bulan ganti taun kaayan kahirupan jadi tenang jeung aman. Sabab dedengkot jago anu ngaran Ki Buyut Ireng nu tadina boga cita-cita hayang ngawasa dunya kajawaraan geusirna ngan ukur tinggal carita di antara para jago anu sok pirajenan nyebut ngaranna. Bet henteu karasa waktu anu lumaku teh geus 5 tahun waktu anu ditunggu, tapi Sirawing jeung Saraswati can ditepungkeun keneh bae jeung si Keling anu jadi anakna. Sedengkeun Rasanti geus jadi hiji wanoja anu geulis rupa, lain ngan ukur geulis rupana, tapi geus nyangking ilmu silat ulin karuhunan puguh Sirawing anu jadi bapakna nu langsung ngalatih dirina. Rasanti katingali dina waktu harita keur hut-het sorangan latihan, sedengkeun Sirawing jeung Saraswati merhatikeun anakna bari ngalobrol dariuk dina bale-bale imah kadenge
Sirawing anu harita keur cumarita. Nyaan calakan boga anak teh Raswati. Dasar indung bapana memang palinter. Geus aya hasilna geuningan akang Raswati ngalatih budak teh ye. Moal make kudu salempang sanajan pengawak awewe Raswati. Naon anu disaurkeun ku Kang Rawing memang telepat Kang. Rasanti kawilang cerdas Kang. Ulin karuhunan oge ulin mandehiang. Tetela tos kacangking ku anak urang. Nu matak akang nyarita bieu ka Raswati oge. Yen anak urang memang pinter. Encer uteukna nurun ka bapana atuh da. Ngan tetep we ari keur abdi mah. Margi tetep we ari hate sareng pikiran mah. Teu oleh inget bae kasih keling abdi teh. Si Cikal anak urang anu duka teuing ayeuna aya di mana. Bet teu meneran ceuk abdi mah ramalan atawa keterangan ti si Jaka Keling teh. Ayeuna tos hampir 5 tahun urang nunggu Kang. Tapi anak urang can keneh bae aya datang geuningan. Bet kaget abdi mah Kang. Sirawing neuteup antep ka pamajikanana. Narik napas panjang bari terus nyarita. Dalah sanajan akang oge sarua we ari hate jeung pikiran mah kangaranan anu jadi bapa nya kanu jadi anak nya sarua we nya ahna. Atuh ngan lebah dieu urang ulah kagoknya sabar sabab ari akang mah boga kayakinan katerangan ti Jaka Sinangling teh moal nyalahan. Tapi mana buktina Kang? Mana ayeuna buktina? Urang terus ngedagoan nunggu-nunggu anu teu cunuk, nganti-nganti anu teu aya sumping Kang. Sirawing bisa ngarti kana hate jeung perasaan anu jadi pamajikan. Upama geus nanyakeun masalah si Keling, manehna teu weleh ngababaraha hate anu jadi pamajikanana. Tenang heula Raswati, tenang heula. Pancek Jaka Sinangling oge harita kungsi ngajelaskeun di mana lamun geus tepung pasti panggih. Nya dina mangsana anu utama waktuna anu tangtu. Iraha cenah. Nya kumaha anu ngersakeunan nu jelas anak urang salamet kayaanana Raswati. Kang Rawi, akang yakin yen anak urang dina kaayaan salamet. Nah iraha atuh Kang, urang tiasa tepang. Ari ditanyakeun iraha panggih mah ka akangna oge memang bingung da puguh can panggih. Ngan akang boga kayakinan anak urang dina kaayaan salamet. Malah kayakinan akang nya aya dina jero hate. Jadi susah lamun kudu digambarkeun ku caritaan. Keun heup heula. Entong ngobrol-ngobrol wae si Keling lanceuk Rasanti. Tuh Rasanti geus beres latihanana. Milu ngobrol gerak pasti da oge ka dieu nyamperkeun. Memang bener Rasanti geus beres latihan jurusna. Harita lempang nyamperkeun unggah kana bale-bale imah terus milu ngobrol. Rasanti ngabagikeun paneteupna ka indung jeung bapakna. Telila terus nyarita ditujukeun ka Sirawing anu jadi bapakna. Kumaha latihan anti ama tambah majun teu mak? Nya maju atuh apanan dina ngalengkah ka hareup oge anti majulin. Nah ari suku ngalengkah terus mundur kitu apanan maju eta teh lin.
ama masuk itu tahun teh sok bari jeung heureuy wae. Maksud abdi teh kumaha kaayaan abdi ayeuna dina diajar jurus anu ti ama sareng anu ti ibu. Lumayan anti, lumayan. Malah benang disebutkeun anti kawilang cepet dina ngayakinkeun jurus anu dilatihkeun. Tah, amun kitu mah ayeuna anti ka ama sareng ka ibu bade widi we pikeun neangan pangalaman. Bari sugan be atuh aya laratan ngeunaan Kang Keling. Nu mawi anti kedah diidinan milarian pangalaman ama. Rasanti negerakeun kaayaan eusi hatena. Kituna teh lantaran ngarasa geus jadi wanoja manjing dewasa meureunan. Si Rawing silih teuteup jeung Saraswati. Kawilang kaget oge ngadenge caritaan ti Rasanti anu jadi anakna saperti kitu. Anti rek neangan pangalaman menta diinan ka ama jeung ka ibu. Nah make hayang neangan pangalaman. Mun da tepuk gua tuh ama ari di lembur teras-terasan mah di mana bade aya pangalaman keur abdi na. Si Rawing neuteup antep ka Rasanti teu lila terus nyarita. Anti nya ari keur ama mah suka jeung bungah ngadenge caritaan anak hayang neangan pangalaman. Tapi kangaranan bekal ilmu silat anti anu kakara saperti ayeuna can cukup nyai, can cukup. Bahaya. Naon bahayeuna? Sabab kangaranan geus makalangan mah bakal panggih jeung rupa-rupa jalma nyata jago-jago anu oge rupa-rupa ilmuna anti. Nah aya ilmu naon deui kitu ama anu langkung hebat tibatan ulin karuhunan sareng ilmu manehiyang. Ilmu silat teh rupa-rupa nyai. Sabab cek babasaan oge apanan kieu yo. Sagara kesik anu aya di basisir sakitu lobana. Tah, ilmu oge teu beda ti kitu lobana teh nyai. Jadi rupa-rupa ilmu silat mangrupa jago-jago ayeuna, anu ayeuna makalangan di dunia kajawaraan. Masih mending lamun panggih atawa bantro kakuatan teh jeung jago anu ti golongan bersih. Kumaha ke lamun ti golongan jahat ilmuna leuwih hebat tibatan ilmu anti apanan meureunnan riweuh jeung ripu dina mangsa nyalametkeun diri. Da boh ama kitu deui ibu pasti moal mikeun upama kudu ngalaman boga anak jadi korban. Saraswati neuteup antep ka Rasanti anu jadi anakna. Terus nyarita lalaunan. Ulah waka wawanianan anti. Hidup masih kene tacan cukup pengalaman jeung ilmu. Maksud ibu teh ilmu anu kacangking kudu hidup dina waktu ayeuna can bisa diandalkeun gelis. Sabab jago-jago anu jarahat malah ilmu-ilmuna kawilang harebat. Ibu can waka ngidinan upama diri hidup rek nyoba neangan pangalaman. Bahaya gelis, bahaya. Rasanti katingali paromana jadi semu anu baeud lantaran maksud atawa kahayang henteu dirojong ku anu jadi indung jeung bapakna. Si Rawing nyerenge seuri kadenge harita nyarita deui. Tah, ari ceuk ama mah kieu nyai. Ngeunaan hayang neangan pangalaman engke oge geus waktuna mah bakal kasorang. Terus deui ngeunaan Kakang Keling, lanceuk hidup henteu kudu make salempang keun.
dangke dina waktuna oge tangtu patepung nya nu penting ayeuna mah hidup terus latihan sing nepikeun ka kacangking kabeh ilmu ti abah jeung ti indung hidupnya. Rasanti tungkul hanjelu hatena ngadenge caritaan indung jeung bapakna anu henteu sajalan jeung kahayang dirina. Tapi Rasanti akhirna sadar mana kitu oge lantaran nyaah meureunan jeung lantaran sieun anu jadi anak ngarandapan cilaka. Kadenge harita Rasanti ngomong lalaunan, abdi ngantos upami kitu mah ama oge ibu. Memang abdi lepat can manjing sapinuna nyangking ilmu ti ama, tapi tos hoyong makalangan. Nya wajar we, wajar ari boga kahayang saperti kitu mah Nyai. Hartina Nyai teh normal. Abah oge teu nyalahkeun. Ngan hanjakalna teh sabab hidup memang can wayah. Lamun kudu nepikeun kudu makalangan di dunia kajawaraan dina waktu ayeuna. Kangaranan kahirupan di dunia luar jauh pisan bedana jeung kayaan di Pelemburan Nyai. Saraswati milu nambahan caritaan. Naon anu dilisankeun ku Bapak Hidep teu salah. Sakumaha anu kungsi kalaman ku ibu, kitu deui ku Bapak Hidep. Kangaranan geus aya di dunia luar mah kurang-kurangna urang tabah jeung kuat. Cocoba jeung anu nguji ka diri teh teu oleh aya Nyai. Seperti anu geus dicaritakeun ku ama Nyai. Di mana anti geus bisa nyangking ulin karuhunan, aya deui ilmu silat anu sejena. Jadi kudu nepikeun katutug damat kangaranan ngelmu mah. Lamun sapotong-sapotong mah sok samogol. Kangaranan samogol eta teh apanan kamarunggi. Mun dina endog mah jadina teh kacingcalang Nyai. Kaharti mereunannya ku hidup oge Nyai. Rasanti ungeuk bari terus ngajawab lalaunan, Abdi memang ngartos ama, teu acan waktos nepikeun makalangan di dunia luar. Dumasarkan eta keayaan, abdi kedah langkung soson-soson dina latihan ama. Tah kitu anti, kitu eta kakara anak ama. Nya kudu kitu. Kangaranan engke geus masagi mah indung hidup oge jeung ama sarua pasti bakal ngidinan. Sabab keur naon boga ilmu lamun teu diamalkeun keur sasama. Ayeuna mah mending keneh nyobek belut heula. Nyobek belut heula mending keneh ayeuna mah. Ama mah bete bosan-bosan kana cobek belut teh. Atuda pangabeuki eta mah pangaresep ngaranna oge Nyai. Rek kasadeui bapa menta diladenan lamun lain kanu jadi anakna anu geus paraweun. Kitu kaayaan kahirupan si Rawing jeung kulawargana anu aya di Pelemburan. Urang tinggalkeun heula kaayaan si Rawing, caturkeun harita di tempat sejen. Kawilang tempat suni anu jauh kalembur, anggang ka pakampungan, tempat anu jauh kaditu kadieu. Sancadawuk memang geus lila numpi diri di eta patempatan. Waruga Kibuyut Ireng meh unggal poe di baluran kuramuan ngajadikeun henteu kaambung bau jeung henteu meotan. Waruga Kibuyut Ireng didiukeun dina luhur batu gede, panona anu buncelik molotot teu ngiceup-ngiceup. Keur jalma anu saliwat mah saha anu nyahoeun upama ngan ukur tinggal warugana. Ku sancadawuk lain ngan ukur diurus kitu wungkul waruga Kibuyut Ireng. Tapi bari dipuasaan jeung ditapaan, dialap karamatna jeung kakuatanana. Husukna keranan sancadawuk dina ngalakukeun tindakan anu saperti kitu, malah geus lumangsung taunan. Saperti kaayaan harita,
Mangsana wanci peuting sumanding sanca dawuk diuk hareupeun waruga Kibuyut Ireng anu didiukeun dina batu gede. Sanca dawuk netep seukeut ka waruga Kibuyut Ireng terus mapatkeun kalimahna. Kajadian saterusna memang mata kaget. Sabab harita Kibuyut Ireng bibirna bisa gerak, nyarita ngan teu lancar sakumaha biasana, bangun anu pegat-pegat jeung karagok dina ngomongna. Tapi kaayaan saperti kitu oge geus jadi kasugemaan pikeun hatena sanca dawuk dina waktu harita. Kibuyut Ireng sorot panona anu buncelik teu ngiceup-ngiceup teh jadi semu anu hurung nyaritana ditujukeun ka sanca dawuk. Yakinkeun ilmu dewe. Sanca dawuk tapi musuh maneh si Rawing tetep hebat, kudu aya ilmu anu leuwih punjul sanca. Sanca dawuk tembong dina waktu harita ungeuk terus nyarita. Buukna anu jabrik jeung janggot anu rambos-bos geus henteu diurus. Kituna teh lantaran waktuna beak dipake pikeun ngelmu. Bener Kibuyut. Pikeun ngabinasakeun si Rawing memang kudu aya ilmu anu paling hebat. Ngan ku modal ilmu anu ayeuna kacangking ku diri kula di mana ilmu jeung kekuatan Kibuyut Ireng geus kasarepkeun. Nyatana geus nyerep ka kula. Moal hese mangsana neangan ilmu anu paling hebat teh. Nu matak sakalian rek menta pituduh kudu ka mana neangan eta ilmu anu hebat teh. Kitu tah Kibuyut. Ya. Ade, ku dewek bakal dibejaan sanca di mana panggih jeung anu ngaran si Topeng Mayit. Kadinya maneh kudu ngaguru ilmu luar biasa. Kidul sanca dawuk. Sanca dawuk tembong unggut-unggutan sanajan teu lancar nyaritana tapi bisa kaharti ku sanca dawuk da pugu geus biasa. Hade bun kitu mah Kibuyut. Kula bakal neangan laratan ngeunaan eta jago anu ngaran si Topeng Mayit. Tapi di golongan mana eta jelema? Lalu wajing urang manehna memang pasti butuh kujal yang seperti Andika sanca. Syukur lamun kitu mah. Ngandung harti ka nyeri hati urang bakal kabales sabab kula menang beja. Tetela si Rawing masih keneh hirup aya di kieu na ki. Memang bener sanca dawuk kitu dewek teu bisa lila. Kibuyut Ireng anu arwah panasaranana sumanding kana waruga harita teu bisa lila sanggeusna ngarasa cukup mere pituduh.
Bisana kitu teh oge lantaran kekuatan batin Sanca Dauk anu salila ieu cukup lila jeung kuat dina ngalakonan tapana. Sanca Dauk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si Topeng Mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran Ki Buyut Ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun elmu ka Ki Buyut Ireng, tapi tetep nungaran si Topeng Mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Cukup lila aing numpi diri di ieu patempatan. Geus teu nyaho kumaha kaayaan dunya luar dina waktu ayeuna. Tungguan sia Rawing. Sanca Dauk ungut-ungutan sorangan sagala rupa anu dilakukeun maksud jeung tujuan nyata taya deui kajaba ti hayang neruskeun cita-cita Ki Buyut Ireng anu rentas di tengah jalan.